Kunaon maneh juga nuker arung sing kitu teng pulang-pulang di ditu teh Puguhan bah keur rungsing ieu teh. arung sing kunaon maneh cik coba nyarita tuh sugana abah bisa mere solusi. Jadi kieu bah tiap abi ngalakukeun sesuatu rek hade rek goreng pasti pada ngomongkeun jiga bieu bah pada abi make baju anyar langsung pada ngomongkeun pokna teh jiga orang kaya bah. Ya teng teu kudu ngadengikeun omongan batur ti sisi ti gigir salila urang teu ngarugikeun hirup manehna terserah manehna rek ngomongkeun naon oge sabab teng ya kalau banjel main namanya pinter nganilai batur tapi bodoh nganilai dirina sendiri. Astagfirullah. Aya naon teng? Aya berita naon? Teu jam berita naon? Aya bieu maneh maca astagfirullahaladzim kunaon? Lain jam kan urang teh poho teu bisa maca. Cik, Jan, pangnebak Naon sok? kunaon tukang basona kulan mangkok. Meh kadenge kudu meuli dik. Salah. Kunaon atuh? Nya ku senok atuh Jan, pilih aku ku bodog mah. Heueuh nya.